terus udud lepus ai lami datang ibu guru dan merenila teuing ujang teh ujang teh keur naon keur bu nah cenah teh hasepna ngebul ka luhur cetepan nah haneut keneh. Budak Gusti ieu budak reuneuh keanginan teh nu kieu ye kamana karepe ye budak teh ye dek ka mana ujang derek lalajo wayang abah lalajo wayang di mana kita raju di sisi walungan abah cenah aya wayang ya ieu teh tengah peuting isukan sakola lain diajar kitu ngerjakeun PR PR abah PR mah lain pikiran ujang pikiran rakyat pekerjaan rumah teteh lain pikiran ujang maksudnya pekerjaan rumah teteh tugas anu wajib dikerjakeun di sekolah teteh kunaon teteh ujang mah teu balik ka imah abah ujang teh keur pundung abah pundung kunaon kabur ujang teh di sekolah disetrap ku ibu guru disetrap abah disetrap pedah naon mana ujang na baong entah demi Allah ujang mah soleh abah soleh ujang mah sok sholat tuh siapa tuh nage weteh futsal goblok kita mah lain sholat pakai sepatu weteh mah mana sholat pakai sepatu futsal tadi jauh-jauh tina sholat karena futsal mana karepe kayak pangna ujang disetrap naon urusan nama sepele abah sepele kumaha pedah kieu ibu guru teh keur kieu ujang ditojos ku nyere atuh lain ge sepele goblok nu kitu mah teh eta teh pelecehan seksual teh untung ujang teh diduluk ku ibu guru teu meunang teh mimitina mah ujang teh teu kuat kesel ka ibu guru teh abah ujang teh izin ka ibu guru ibu teh ujang izin koyong terus ujang teh abusi ka WC ai di WC teh ujang teh abah yang udud ka ieu tah anu ngaruksak teh manya budak leutik umur SD geus udud teu meunang teh pan aya teh dina aturan lagi 18 tahun ke atas boleh merokok teu meunang ieu mah ujang mah leutik keneh kata mah budak SD keneh atuh yang udud abah nya ulah teh ulah teu ujang mah dileutik di luar ngenyotan abah ngenyotan Pak Jebo tapi teu meunang kana udud mah terus kumaha teh dongeng teh ujang teh terus udud lepus ai teh lami datang ibu guru dan merenila teuing ujang teh ujang teh keur naon keur bu nah cenah teh hasepna ngebul ka luhur cetepan nah haneut keneh
mana karep we teh hiji tanah ujang budak sakola bisa maca ya bisa tuh apa tak bisa ujang mah pinter apa pinter cing ejah ku ujang mah ranking apa ranking ketilu bener katilu tinu paneri kau 40 mulai teh ini di wajah ini A K U U di wajahku O nyet nyet di wajah monyet coba sebutkan ini maneh monyet nah kalaka aing lain kuring maneh nyamaneh nah eueuh monyet eueuh tungtung na atuh kieu mah cing pindah enak karena ilmu matematik mun matematik ujang mah pinter cing hiji dikali hiji nya bea ketua abang manya hiji dikali hiji beak cok abang melak sampo hiji turuy ku abang kali hijinya bea kedua deui heeh eta mah lamun ilmu kitu ieu mah lamun ilmu matematik mah hiji dikali hiji teh hiji sabab hijina aya hiji mun aing mah hayang beak abang aing ngan atuh guru kesaleun aing ge lain guru hayang mekprek ka sia komo guruna cing ayeuna bisa ngejah kana agama ujang mah agama pinter atuh apa ujang mah bakal teutik udut lain udut paud beureun tanya eta paud cing ayeuna ikra diajar alif jabar a ba jabar ta ta jabar ta alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sok hijikeun Jakarta lain Jakarta abata nah oh beda masjid meureun abah sarua wae masjid mana ge aya ngajampe Quran mah kitu alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun sok hijikeun anterkeun an in un lain anterkeun teh nganterkeun ka mana ka Garut ulah ka mana karam teh cing hiji tanah ujang pinter tatarucingan oh terucing naon abah di Galentor di Kolomoh di Ciuman di usapan di ayap di sasar kapangih liangna geunah di dengena cingpek dimukeun nu kitu naon ngaran permen loli abah nah permen loli kapan di Kolomoh atuh da aya liangan nah ibu guru abah liangan memang nanu aya liangan teh awewe wae taluk abah nu nyuling nah nunuling di Galentor di Kolomoh di Ciuman di usapan di ayap di sasar-sasar di mana geus kapangih liangna ditiup matak ngalagu ngeunah di dengena aduh bisa aja boy tok jeung urang mah urang tebak-tebakan abah surah binatang kumaha yuk ayo kita main dalam lingkaran menyebut binatang yang ada di hutan binatang apakah ini binatang apakah itu coba-coba sebutkan abah coba suara kutu kek ulah nu sok kaleuwih dasa umur abah geus nyuhun sirah sagede kieu can ngadenge kutu aya soraan nyolahan abah kutu ge geuning eta kutu boga anak si Kuar jeung si Lisa eta teh pati-pati kitu ge kutu teh ngajak ka kutu bikangna badami biasa we kawas urang ngan bedana ai kutu mah teu ngap-ngapan dirayu heula biasa cing ayeuna ujang yo ayo kita main dalam lingkaran menyebut binatang yang ada di hutan binatang apakah ini binatang apakah itu
Coba-coba sebutkan. Ujang coba suara kutu. Nah Bagong kapan kutuna dihakan Bagong abang semua balik si teh ke ai Ujang sahangaran karena nu pondok nu panjang nu ponok weh kagok nyebutkeunana abang nu panjang poho deui abang ponok kagok nu panjang hese ngaran ti indung ti bapak bae ti indung indungna indung tegas indung tere abang indung tere indung terena nu di Kuningan nu di Bandung asa teh loba-loba teuing bapak aing mah tukang kawin abang lain tukang kawin mun bapak na lebe sok ngawinkeun beunang kawin wae saha ngaran Ujang teh ngaran abdi teh Entod saha Entod pondok bisa zaman kiwari 2020 masih kene aya nu ngaran Enton kumaha lamun jadi pejabat kami persilakan kepada Bapak Camat yang bernama Bapak Enton wah moal teu nyeleukeut teu eta baris jabadi dasi Bapak Camat bersapa Ibu Enton Ibu Enton bersama Bapak Enton pergi ke kampung Enton punya anak si Enton lain gitu anjing budak teh baong ya jadi Ujang teh boga lanceuk da abah Ujang mangan hiji-hijina anak si mata wayang abah ai di imah teh saha wae berarti tiluan we bapak Entod emak ieu teh ngomong teh salah tapi bener Pade udah ngaranna Enton di imah teh tiluan bapak Enton emak pokok juga salah cing lamun Ujang sare lamun sare ieu bapak ieu emak ieu Ujang bapak emak Entod lamun emak bapak Ujang emak bapak Entod Ujang emak bapak Entod emak bapak bapak Entod emak emak Entod Entodan nak karape budak paingan budak tepukuh indung bapak teh kitu salah gaul